Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nami Abdi Indah Regina Putri di kelas 10 MIPA 2. Abdi bade ngawawancara tukang cilok nu namina Bapak Osan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tiasa nyuwun waktu sakada? Biasa bade naon nih? Iya, bade wawancara Bapak. Ya. Kanggo pengajaran bahasa Sunda. Oh, nya mangga. Perhatian hiji, Pak. Ya. Ti iraha Bapak mimiti jualan? Di tahun 2019 2 tahunan pas aya Di mana Bapak biasa jualan? di kampung-kampung Karawang, daerah Karawang. Bapak jualan dugi tabu sabaraha? Dugi tabu 9 jam 9 sampai jam 4-an lah. Jam 4. Cilok iya bapaknya ada melalui atau tapi ngagane? Ngagale. Sabaraha pendapatan bapak sakne? 800 sih tertentu, kadang-kadang 100, kadang-kadang 12, 120. Naon kebagjaan sareng kasedihan bapak salami bapak jualan cilok? Atau bagian mah paling lamun dagang atau seep kesediaan lamun musim hujan, enak kan musim hujan mah kadang-kadang teseep gitu cilok teh. No sababna bapak damel jualan cilok? Nah, ya sababna mah nya bapak teh aya damelan nu sejen jual ieu pangabisa bapak teh itu jualan cilok sementara ayeuna mah. Naha bapak bagja sareng profesi bapak ayeuna? Bagianna ari jualan mah nyaeta kebebasan gitu nih, kebebasan orang biasa nalan bisa bebas gitu. Hatur nuhun Pak. Ya, Kecap sakitu wawancara singkat ti Abdi. ya. Hatur nuhun Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.